Waduh, di dia mah loba manuk ya dubul. Di dia mah loba manuk di dia mah. Ayo orang manuk ieu paditu. Derek-dek amat di alam dunia. Karaget ho. Sabar nama kunaon bu ayu jelema. Siga nama meureun kurang ibadah. Atunya kamari pan di ditu ieu gempa deui bae. Di bagian sumur cenah mah. Untung loba ulama di tebeh ditu. Babaturan aing loba ditu ho. Nu ahli-ahli tarekat. Qadiriyah nak sabandiah di bagian ditu. Ieu sabar nama coba ti Allah. Kayak aing kudu bebeja ya kasih cantel, si dugul, si korang, si usup kudu bejaan, kewajiban. Kebelah mananya? Kayak aing ka ditu tuh. Siga nama biasa nama ting di sawah ting di mana? Pokoknya poin di tangan. Mintul amat digolok. Hei. Semoga suluh ya. Lumayan ya, naon ngaranna suluh ieu ya kana panghurung mah cepat jeung ngasakeun cai mah ieu. Bolak pokona mah. Ini ke kebon desa rarangeuk, kunaon bae kuari ieu. Padahal mah lumayan namun ke kebon mah ieu melak-melak cabe jakeur mahal kuari mah harga-harga nu kitu eta. Waduh, model urang mah mun teu pepelakan, beuduh. Moal kabeuli dia serba mahal kuari mah. Komo kayan pengangguran kieu. Ngomong-ngomong aing kangen kasih korang yuk. Tapi telok panggih deh jeung Wapangulon. Ka mananya? Geus ke deuneun heula ka ieu mah di dieu. Kenek nangan ka belah ditu, dugan bae kitulah. Loba lumayan. Dibawa ke ku aing. Gul, di dina loba manuk. Ya. Kurang dipanggang ieu manukna. Waduh, dugul. Sawara-sawara manuk acan haras kitu ieu manukna ieu. Waduh, dugul. Ieu suku meni paragel amat ieu. Suku ieu. Urus lempang tadi capek. Lempang ya, jangan suku, jangan Yusuf pegel ya, lempang. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Nak dong hilir jarong amat ibu. Di mana itu Gul? Hah? Oh, lain sekorang kemana? Kamari ngadengin henteu kabajian henteu. Aya lini kamari. Waktu brig sakal cau segala naon. Di udag gua karuyuk bangbat lumpat. Ya. Lain kasep amat kuring dak. Pohara ieu ho. Meni ngajeplit itu kumisal doang bungbung daelan. Kasep kieu. Lain ngomong-ngomong gawe naon ieu? Ngawaluku tah. Anggeus di sawah. Oh, anggeus? Oh, ari anggeus mah. Ngomong-ngomong ya kumaha ka bogona ya. Aduh, dak kumaha. Atuh geus gerenyar. Ya kasep kieu. Make lepis, ieu make baju ieu warna ungu. Woi. Kelar. Di ditu mah ieu di daerah sumur berak-berik gerubuhan.
Itiano karena gempa. Nu orok segala katijak garempa laju katingkat kenteng. Teku hante sendal jepit ge paralit ga walungan. Balon patingkala yang duhur. Sugan uam non be. Goreng bebek deh. Pating salayang. Mending kali itu yuk tong manuk kali itu yuk. Daek urusan kokok beluk. Aya di itu di leuweung sakun. Kokok beluk. Manuk ieu aya kotok leuweung teh naon? Kotok cepek. Iya. Yuk kali itu yuk. Aduh. Pardel amat ceker suku maksudnya. Neangan suluh alhamdulillah lumayan nang loba. Kayak tinggal dibawa kali itu dibopong. Kayak kita sabai lah. Jorok manggis si dogo lain yo. Iya mah tangkalan cucukan kieu ieu pinggirna. Ieu mah doangna ieu geus naleg jarum doang nama ja cucukan kieu. Oh, tangkal naon ya? Amun teu salah mah ya, amun teu salah. Tangkal kanas. Ya sarua tangkal kanas ge kieu ya cucukan. Beureun tapi ge teh nyaho pancantel mah. Ieu aregeun ieu nya, ieu golok, ieu mani mantul kieu. Teterak-terak acan ngadek kitu ge. Aduh, haus amat ya. Mana di warungnya? Aing meuli ieu es. Lah. Aing mendingan balik ka imah. Di imah mah bisa istirahat aing bari maos hulu. Kalian balik. Kadieu dah. Ayo. Ulah mogok. Aya bedul. Kayak ngomong-ngomong ya. Ieu tangkarane ieu. Lamun urang beget loba jarawatan kurane. Digesak ieu nya pake ieu mandi. Nyaho. Tah lamun ieu pandan. Nyaho pandan. Palagi nyeun samak. Ngeun kuari mah jelema telok daekeun make samak. Lamun hesna samak pajere pagi urut nu paeh. Kuari mah loba tina karepet. Padahal itu baheula ge pandan. Ieu. Bisa dijieun tudung. Nyaho henteu? Nyaho nya? Oh. Kira aku je urang leuweung teh nyaho kana pandan. Tuh. Lain ieu. Nek ilu mah jeung uwa mah nek balik ieu. Nek ilu nganjang tah. Oh, lo barang itu mah. Lo barang da jahe. Lo jahe di itu mah. Ayo, urang ka ditu.